Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate at-takzibu ari ngabohongkeun bil qadari kana qadarna Allah. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate al farahu ari ngarasa bunga bil maksiati ku pamaksiatan minhu ti itu si jalma au min goirihi atawa ti salian itu si jalma. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate al gozru ari tilar janji walau sok serajan kabuktian itu godru bikafirin eta tetep ka jalma kafir. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate al makru ari nipu wa bugdus sahabati sareng mikangewa ka para sahabat wal ali sareng mikangewa ka keluarga Kangjeng Nabi wasolihina sareng mikangewa ka pirang-pirang jalma soleh. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate al bukhlu ari koret bima kana perkara aujaba anu parantos ngawajibkeun kana itu ma saha Allahu Gusti Allah. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate asyuhu ari banget koret wal hirsu sareng kadedemes. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate al istihanatu ari ngahinakeun bima kana perkara azoma anu parantos ngagungkeun kana itu ma saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Wa sareng eta tetep tina sapalihna maksiat hate at-tasgiru ari nyepelekeun lima kana perkara azoma anu parantos ngagungkeun kana itu ma saha Allahu Gusti Allah min taatin tina buktina kataatan au maksiatin atawa pamaksiatan au qur'anin atawa Qur'an au ilmin atawa ilmu au jannatin atawa surga au narin atawa naraka.